asrinya. Dia rame pisan guys, anu ngejai soalnya enak hari Minggu. Jadi Grand Canyon itu teh perbatasan antara Karawang jeung Bogor. Pokoknya anu bade ka dieu kudu pake pelampung sabab jerona cai teh 2 tapi kan 5 meter. Mau tambah, pakai tambah bisa. Hai guys. Jadi Grand Canyon kita masih seerkene keayaan alamna anu can diubah. Contohnya batu-batu. Jadi seerkene keayaan alam anu masih disimpan jadi nggak diganti ku nanaon. Ada tali deh ada tali. Iris pisan guys. Soalnya musim hujan. Belum. Nah. Jadi jadi orang teh di dia kan musim hujan. Terus loba arus ka dieu entong musim hujan. Jadi aya arus di bisi kabocah kitu nya. Jadi ku ama-amana disadian tali beh urang teh teu leuleuk. Tujuanna tuh. Nya, tah eta teh tali pikeun urang mun misalna harese renang jadi bisa ditarik. Oke. Tuh. Jadi jadi keayaan alamna indah pisan. Teu acan aya nu diubah. Batu-batuan. Berat Ji. Muka oi. Ieu urang muka. Sadayana sakit vlog di Alurak. Oke, tong posan sana barerea sadayana bade liburan gitu ngojek ke Grand Canyon nya di alamna teh masih asli, hargana murah, pelampungna murah. Sadayana